Para mitra kaum dangu, alhamdulillah. Urang tiasa tepang dangu deui ayeuna neraskeun hanca dongeng anu katuna kamari. Carios nyambung nu judulna Lutung karya Kileuksa. Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasugri kaum dangu sadaya nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Ya acara etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh mudah-mudahan urang salamina dipaparin kasehatan. Margi dina kaayan sehat mah para wargi duh sagala rupi ge raos bae. Aya paribasa urang dahar sangu dicocol kana uyah ge duh. Raos we nuju sehat mah kitu. Bicara dina kaayan urang nuju nanangan panyawat. Sor itu sor ieu ge sangu asa tatal para wargi. Atuh cai meuni asa tuak bari ceuk paripaosna. Tuh da nuju sehat mah aya paripaos. Ngaleueut cai atah ge matak seger para mitra asa anu bersih we cai atahna ulah nganu baksil gitu dah. Ari bahaya. Pami cai-cai anu baksil matak nimulkeun muntaber. Dianjurkeun ulah ngaleueut cai atah teh para wargi cai teh kerah dipasah heula. Dipanasan heula, dipasah kitunya ulah. Tadi mangan saukur aya paripaos kitu. Dina saleresna mah ulah pikeun kasehatana urang ngaleueut teh cai anu parantos asak kitu. Mangga urang teraskeun para mitra hanca dongeng anu kamari teh mun teu lepat dongeng parantos dugi kanalika Nyai Putri Malanggirarang kacida benduna sabab anjeunna parantos tiasa nampi katerangan tinu janten nerakana Gajah Taruna Jaya tina hal perkawis ngimpi teh nya. Mangga urang teraskeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, atuh puguh harita teh kacida benduna Nyai Putri Malanggirarang. Kumargi para mitra sadaya asa kalinih ku Nyai Putri Baganan Sari salajengna nu janten nerakana cumarios deui. Ai sok tarapugu ari adi mah nyarita teh. Atuh eta mah geus kersani nu maha kawasa, urang mah darma ngalakonan. Teu kudu amak, teu kudu nyalahkeun batur, sing sabar tawakal we urang mah. Jeung kudu narima kana naon-naon nu bakal tumiba. Atuh sajabati kitu eta mangan sakadar impian anu hartina dipaparahu kaka. Tingnya ting teu eta mah urang buktikeun lengke. Nah kumaha hasilna? Nah nya atawa henteu caritaan kakak teh. Ngan ari ceuk pamikir kakak mah ulah sok babari nyeri hate. Mana komo ieu mah barang can pugu. Aya paribasa ngagugulung balung tanpa eusi. Omat ulah rek mamawa ka Nyai Putri Baganan Sari, manehna mah teu tuah teu dosa, teu boga dosa. Nya oge teu apaan. Jadi Gajah Taruna Jaya melangeun pisan bisi raina ngajaheutkeun manah Ratu Emas Baganan Sari nu keur aya di dinya. Saat geus dianggap kula warga pituin, tapi Nyai Putri Baganan Sari mah tara mikiran nu kitu, najan nya ge geus hayang boga caroge tara ngalamun kana paralak puruk teuing. Tapi kalayan sabar tawakal, leukeun jeung sabar ngajalankeun amanat rakana teh. Unggal waktu tara anu kalarung, unggal mangsa tara anu kaliwat, salila aya di marga Cina teu boleh tirakat. Tapi kumaha ari Ratu Emas Malanggirarang? Manehna mah jauh pisan bedana, aya paribasa antara tanah jeung langit. Ieu mah gawena ngalamun anu paruluk teuing, maksudna ngalamun nu paruluk teh ngalamun laluhur. Ngarep-ngarep kalangkang heulang, nya buktina kitu mun manggih katugenah murang maring kanu teu tuah teu dosa, magarkeun ngarebut hancenganana. Ieu kakak, soal laksana jeung henteu memang urusan katukang. Tapi eta impian teh karasa jeung kalakon ku kuring. Yakin kitu yen bulan teh ragragna kana lahunan kuring. Jadi jelas ieu teh milik kuring. Ngan basa rek dirontok, rek diwaru, rek dirau di pangku. Eta bulan teh ngagorolong ka mojang nulian. Geus tangtu ieu teh nu jadi panghalang. Da upama di dieu teh aya mojang nu sejen mah eta bulan teh ngagorolong teh moal ka batur meureun. Jadi geus kanyahoan ayeuna mah si Baganan Sari teh nu ngahalangan kana milik bakal nu tumiba ka kuring teh. Kitu kakak ceuk pamikir kuring mah. Saur Ratu Emas Malanggirarang bari pepeta sarta ngagambarkeun nu ambek pisan waosna menika kerot nyariosna pertengtang. Ih salah.
salah gede gitu pertama ye. Nah make nyalahkeun ka Baganan Sari ulah gitu Adi goreng kabina-bina kalakuan gitu teh sabab mamawa kanu teu boga dosa jeung itu mah teu nyaho-nyaho kana masalah ieu geus we teu kudu dipikiran urang dagoan kajadian usanyana we. Gajah Tarunajaya teu oleh mepelingan sangkan raina ulah nyieun pucuk ti girang ulah nyieun peta goreng kanu Ratu Emas Baganan Sari atawa ulah boga pikiran nu lain-lain tapi Ratu Emas Malanggi Rarang mah geus neudeun cece berada heubeul nundang hewa rada lila ka Nyi Putri Baganan Sari ari ayeuna bet aya jalan komo meuntas anu kacida matak beulihna nya puguh we asa rek meuntas manggi sasak keur mobok manggi gorowong nugar cadas manggi emas kalah asa di jalanan ku ceceubna ka Nyi Putri Baganan Sari jadi ngagedur hurung dina dadana papatah jeung pepeling ti Gajah Tarunajaya lir cai ningang daun talus ngagorolong taya tapak-tapakna acan boro-boro jibreg atawa nyerep teu baseuh-baseuh acan atubatan nurut kalah tambah gede amarahna. Kakak coba jawab sakali deui nanya teh lain milik kuring nanya Ratu Pakuan Raja Pajajaran terek milih ka si Baganan Sari kuring hayang yakin sakali deui kakak. Ratu Emas Malanggi Rarang tumaros deui kanu jadi rakana bangun teu percaya kana keterangan anu tadi nya eta ari impian nya kitu tang tuwe kitu alamatna ka urang bakal datang menak ti Pajajaran ngan moal kapimilih ku Adi jiga nama ku Nyi Baganan Sari da kitu Adi waler Gajah Tarunajaya dari anak ayeuna mah betibu rasa watir kanu jadi raina tapi dalah di kumaha da geus kitu gambaran anu dibikeun ku impian moal aya nu bisa ngarobah deui atuh saja bati kitu memang kuat pamadegan Gajah Tarunajaya teu cueut kanu hideung teu ponteng kanu koneng karaina anu dua teh sarua bae ka Ratu Emas Malanggi Rarang nyaah ka Nyi Putri Baganan Sari asih sabab sarua kadulur anu sifatna adi ari adi apa jadi tanggung jawab lanceukna pikeun ngurus jeung nang tayunganana. Aduh kakak kuring teh era temen atuh batur ngopak ngarangginang ari kuring meyeum cau batur obyag karawinan ari kuring teu payu-payu kumaha atuh kuring teh kakak ieu hate ting sarebelak jajantung ratu jeung deui asa ku abong-abong aya bagja teu daulat rajieun teh karagaragan bulan bet beunang ku mojang batur rajieun pinanggih jeung milik bet ngancik dinu lain. Era kakak kuring banget nyawirang geuning kuring teh asupna kana sisit kadal teu suka lamun dikieu-kieu mah moal narima kakak. Nyi Ratu Emas Malanggi Rarang jejebris teu sukaeun narima kaayaan kitu tapi saha nu rek nulungan da Gajah Tarunajaya dengan sakadar maca hartina impian lain anjeunna nu nangtukeun nya teu bisa ngarobah deui tetep we kitu jeung deui memang kan kajadian ngan saukur dina sawangan. Ulah kamalinaan teuing Adi eta teh goreng patut sing tarima kana kadar sing nampi kana takdir saha nu sanggup nolak kana pangersa nu maha kawasa sing sadrah tumarima ulah rek dipake aral subaha kendang ke gaya deui nu sejen mana kitu ge can jadi jodohna aya paribasa jodoh pati bagja cilaka lain Rusia urang eta mah Rusia pangeran can ayeuna sugan engke saur Gajah Tarunajaya teu boleh leuleuy mepelingan karaina anu babari amak sarta gede timuru ka batur harita ge teu beunang dipepelingan manahna tetep ngarasa ngewa ka Nyi Putri Baganan Sari lantaran asa disorok hancengan asa dihalangan kabagjaan asa direbut milikna rai amak ceceub jeung geuleuh ka Ratu Emas Baganan Sari dina hatena anjeunna nanceb hiji parasaan cua nu teu aya tandinganana. Kaya kieu mah kuring teh pinas ti wirang moal beunang di wirang kuring mah lamun kakak ngan semet mepelingan bari mepene hate nu rajet kuring rek nyieun hiji kalakuan rek ngahalangan pibalayeun moal ngantep kana wirang nu bakal ngaruksak awak
rasakeun sia Baganan Sari ieu kami ieu si Malangi Rarang moal cicingeun kitu saurna Malangi Rarang bari calikna dangah pamun teu geuneuk baos ka kerot ari soca bolotot puguh we rakana meni ngajenghok leuwas malah mah ngagurung jiga aya nu nyeureud kana imitna pok naros. Ai nanaonan teh Adi eta ucapan tebet ka mana-mana teu umum ieu ulah kitu eta kabeh pagawean teh pagawean goreng teu boga harga nu kitu teh pagawean teh ulah amun ulah ieu ulah luluasan kudu gede tinimangan kudu mikir 2 kali kudu leuleus jeujeur liat tali cenah cikolot urang ge ulah sok ngalajur nafsu ulah sok ngumar amarah tembahna matak cilaka kana diri sorangan sing eling ya adit sing eling kuring mah eling kakak naira kuring gelo ieu mah lain siwa atawa ngagerebeg edan tapi kuring mah teu ridho lamun dibibirang ku si Baganan Sari moal tega narima awak meunang panyiksa batin kitu kuring mah. Saha nu ngawibirang ka Adi atuh nya si Baganan Sari lantaran lamun Ratu Pakuan menak pajajaran nilih manehna beureun kuring ngegel curug lamun kitu kajadianan apan kuring nu wirang teu kuring mah teu suka dibibirang ku si eta kuring mah teu suka mun si eta tetep aya di dieu sabab manehna bakal jadi panghalang kana datang rezeki kuring kudu sina nyingkah sina balik sina init sina mabur ieu nagara teh sabab si Baganan Sari ge boga nagara manehna nah make sumolono ka dieu eta mah haja we ngahalangan rezeki kuring meureun aya ngarebut jodoh kuring. Para mitra sadaya Gajah Taruna Jaya colohok teu nyana raina bakal kitu picatureunana estuning mata kaget jeung reuwas kabina-bina lantaran tadi nama sakitu hadena tara kadenge pagetreng tapi nah ayeuna bet ngadak-ngadak jadi harengheng. Para mitra kaum dangu ningali nu jadi rakana kalaka ngahuleng atuh Nyi Malangi Rarang terus nanya deui kakak kunaon kalaka ngahuleng buru-buru si Baganan Sari geura sina balik usir sina mantog ka nagarana ngaheurinan di dieu ge ngahalangan ngagokan matak jadi cucuk rungkang jadi rungga kahirupan. Ratu Mas Baganan Sari beuki tatag nyaritana galak jeung parangasan nafsuna geus teu katahan amarahna ngagudag-gudag lir seuneu anu ngabebelah. Moal bisa di moal bisa di sina balik Nyi Baganan Sari mah sabab geus jadi tanggung jawab kakak anu ngurus jeung nang tayunganana jeung geus janji jeung nu jadi lanceukna kakak moal nurut kana kahayang Adi moal kumawani ngusir ka Nyi Baganan Sari yeuh ulah kitu Adi eta teh goreng temahna sabab teluyu jeung pasipatan para ratu nu dihormat jeung didama-dama ku sakumna rahayat ulah kitu ye sakali dia ulah kitu sing sabar Adi waler Gajah Taruna Jaya tetep leuleuy anjeunna mah teu gampang amarah ku pageuh ari si kakak sigana mah teu nyaah ka Adi nya teu nyaah meureun nyangah keneh ka Adi sabraina tibatan ka Adi patuturunan hulu mah nya teu naon ari kitu mah. Ratu Mas Malangi Rarang jamdud baeud kuraweud haseum pikagilaeud teu katara geulisna ari dibawa ambek mah kalaka matak ngewa atuh Gajah Taruna Jaya rada ngagebeg manahna jeung muriding salirana nanakeun bijil amarahna dari kitu-kitu teuing mah nya bijil oge nafsuna tapi bisa keneh nyengkerna dina cariosan mah tetep leuleuy ngan rada ngageter da puguh ku endagna amarah teh. Adi ulah salah arti kakak mah lain pilih hasil lain pilih kasih lain jati kasilih ku junti terumasa kakak maleuwinya ka Baganan Sari batan ka Adi henteu sarua we kanya kakak mah ka Adi kitu ka Nyi Baganan Sari kitu sabab sarua ka Adi pangna kitu teh kahiji memang salah niat Adi
itu teh ye da Baganan Sari mah teu tuah teu dosa kaduana kakak teh berat ku Baganan Sari lain harti leuwih asih ka manehna tapi kakak teh era kudu jadi lanceukna nu geus mercayakeun jeung ngaberatkeun ka kakak sarta ku kakak geus disanggupan tah ieu nu jadi sababna mah jadi kakak teh lamun no gencang berarti teu bisa miara kapercayaan tinu jadi lanceukna Nyi Baganan Sari tak kitu adi sabab musabab nama kade ulah salah arti sabab kikituan model adi teh goreng temahna saur Gajah Taruna Jaya bari mencerong karaina nu ngakidir nafsu pok nempas tos cekap kakak teu kedah ditambihan deui ayeuna mah kieu bae kulantaran kuring ngarasa panas jeung nyeri hate sarta hoream diwiwirang ku si Baganan Sari idin teu idin si Baganan Sari rek dipikeun ka hulu dayeuh marga Cina sabab lamun tetep aya di dieu geus tinangtu bakal ngalindih kana bagja kuring bisi ngarebut pijodoeun kuring tah kitu kakak gabeg teh para mitra sadaya Gajah Taruna Jaya ngarenjag bakat kuruwas kaget nu taya papadana pinyana raina bet kitu luluasan kasasar manah nepi kapal bahdinya rarai Gajah Taruna Jaya katara geuneuk anjeunna banget teu panuju kana niatna Ratu Emas Malangirarang anu bedang jeung wangkelang adi sing eling ye ngusap beungeut ulah kamalinaan nanaonan teh na dikira hade kalakuan kitu goreng patut ye teu boga pisan pikiran ulah kitu kakak teu tanggung jawab kana akibatna saur Gajah Taruna Jaya anjeunna mah ayeuna mah benu teu panuju kana paniatan raina mangga kuring nurut ka kakak tapi si Baganan Sari sina ini ti dieu ulah aya di nagara marga Cina kuring mah teu hayang padeukeut teu hayang padeleubeungeut sina jauh ti nagara pulangkeun ka Cihanjuang sagayonggong sabab manehna ge boga keneh padukuhan Ratu Emas Malangirarang keukeuh peuteukeuh ceuceub ka Nyi Putri Baganan Sari moal bisa nah adi moal nurut ka kakak ye kakak teh era ku janji pribadi jeung era ku lanceukna Nyi Baganan Sari tetep kudu tetep di dieu walau Gajah Taruna Jaya keukeuh anjeunna kuat dina nyekel pamadegan tapi raina ge sarua bedangna keukeuh peuteukeuh dina pamadeganana malah mah kalah beuki nyeuneu sabab rakana jiga leuwih nyaah ka Nyi Putri Baganan Sari teu naon atuh kakak pek we si Baganan Sari sina tetep tumetep di dieu di marga Cina ngan ulah sina cicing di imah nu alus ulah aya di dayeuh tapi kudu dipikeun ka hulu dayeuh idin teu idin kuing maksa adi sing ati-ati tak kelakuan teh ulah dijalankeun ulah sok nyasar hate batur sasar mah hate sorangan lamun adi dikitukeun ku batur na suka atawa henteu lamun adi dipicece bari teu puguh dosana ku batur na ngeuna atawa henteu ulah sok mawa karep sorangan kudu ngaragap hate sorangan ulah adi ulah kitu ulah dijalankeun goreng teh goreng kabina-bina Gajah Taruna Jaya teu bosan-bosan ngahalangan kana paniatan Ratu Emas Malangirarang nu negreg teu beunang di pepelingan bata nurut kalah budal amarahna moal kakak kuring mah moal nurut ieu mah kumaha kuring we lah sabab si Baganan Sari cicingna saimah jeung kuring keun kakak mah ulah pipilueun calik-calik we masing raos ulah rek seueur emutan mangga calik kakak kuring mah rek maksa we sabab moal tentrem hate lamun si Baganan Sari aya keneh di dieu bisi ngarebut hancengan kuring Ratu Emas Malangirarang bener-bener nekad anjeunna teu ngadangu deui kana pepelingan nu jadi rakana atuh meninga hulang Gajah Taruna Jaya ngaraos taak ku raina nu hiji asa kacida teuing bedangna cacakan jiwa awewe atuh komo mun aya dina tangtungan lalaki cigana mah ngomongna bakal haok polotot jeung nulak cangkeng tapi Gajah Taruna Jaya tetap bisa ngawasa kana dirina teu kabawa ku sakaba-kaba malah kapaksa anjeunna ngelehan maneh aya paribasa nu jadi lanceuk kudu leuleus jeujer liat tali ngan teu burung mere pepeling mah nu pamungkas eusina jigan ayam caman adi kakak teu bisa naon-naon ari kitu carana mah ngan omat sing ati-ati sing waspada sing eling kana diri kakak mah teu tanggung jawab mun aya buntutna
Di mana lanceukna datang kakak moal milu tanggung jawab. Upama tumenggung laksana gading ngamuk ngaruksak nagara, eta kajadian ku adi kudu ditanggung jawab. Sakitu saur Gajah Tarunajaya bari jamedud baeud manahna lelenyapan melang ka Nyi Putri Baganan Sari bisi cilaka jeung melang ka laina pribadi bisi isuk Jaganing Pageto pinanggih lara tina balukar katelengesanana. Da manehna ge percaya lamun jelema ngalakukeun tinakan-tinakan kitu isuk Jaganing Pageto baris aya balukarna nyata hukum karma teh. Para mitra sadaya, atuh puguh Gajah Tarunajaya teu bisa megatan kana kahayang raina. Ngan ukur ambek dina manahna wungkul nu kedal mah tetep mangrupa pepeling kanu jadi adi. Da tetep sok sanajan ambek bari haok polotot ge nu jadi adina ku manehna dihampura. Lantaran eta teh adina sorangan. Ah, nama kayak ngimutan ucan puguh. Buat teuing moal balik deui ka nu tapa mah. Keun we urusan kuring kakak. Kakak mah mangawe sing raos lingi-lingi hula bade pipilueun kana urusan ieu. Waler Ratu Mas Malanggirarang kalah beuki somong jeung takabur. Rasa aing wani jeung gagah nguntup nguyup ka Nyi Putri Baganan Sari malah karakana ge bet kacida nganggap hampangna boro-boro sieun kalah kanangtang. Sing hati-hati ku eta ucapan teh adi. Sabab nu jadi baruang kana diri teh lain ka kejemandeungeun. Tapi laku lampah sorangan nu jahat, pek we kakak mah moal pipilueun. Gajah Tarunajaya ngejat tuan tuneun deui mayunan raina. Lain tuan tarung atawa ngalawan carita anana ngan ieu mah ngarasa paur. Bisi anjeunna kalepasan, teu kuat nahan amarah. Anu antukna tega mergasa atawa nyiksa ka Ratu Mas Malanggirarang. Dalamun terus disanghareupan mah moal boa bakal ngembang werak rakana. Moal katahan amarahna tina awahing ku jengkel ku raina nu bedang. Mangga kakak, kuring saja amit rek balik. Harita keneh Ratu Mas Malanggirarang ngantunkeun patempatan Gajah Tarunajaya. Mulih deui ka tempatna. Atuh kaayaan jadi harengheng. Dayeuh marga Cina asarek aya nu aya mamala panas panon poe namahan hareudang jeung bayeungyang. Manah Gajah Tarunajaya kacida ngedenghelna ku kalakuan raina nu mahiwal. Sedeng Ratu Mas Malanggirarang sadatangna ka tempatna lajeng bae nyaur Paman Lengser bangun rusuh. Pasemon tetep mata keung sabab baketut haseum nanakeun anu keur benu. Ratu Mas Malanggirarang nyaan cicib kanu jadi Putri Baganan Sari. Samemeh Paman Lengser datang Ratu Mas Malanggirarang calik bari mikir. Neangan akal keur ngagegeuleuh Nyi Putri Baganan Sari bakat ku hayang puas manahna. Kudu kumaha mun geus kieu nya? Yakin milik aing bakal kahalangan. Lamun Nyi Baganan Sari masih kene aya di dieu, hiji-hijina jalan iwati kudu sina nyingkah. Jauh sina nyingkah jauh ti dayeuh. Sina mantong ka tempat anu singkur jeung jauh ti kota. Tapi kudu dikumahakeun ku aing atunya. Sabab aringan sakadar indit mah hate aing teh moal wakateteg. Ke kumaha carana ieu? Ratu Mas Malanggirarang ngahuleng, taarna ngariut. Curugna kana palipisan. Bari dengdek emutanana muter neangan akal anu sakira hade keur nyiksa Nyi Putri Baganan Sari. Lami-lami ting kolepat bet asa babari pisan meunang akal. Ari kana jalan jahat mah nyeh anjeunna imut paroman jadi bear marah mai. Tuh nya para mitra sadaya, ari kana jahat nu digampil. Bicara diajak kana kahadean meuni hese. Hari kana soal kejahatan we Nyi Putri Malanggirarang meuni gampil. Kangga urang lajeng ke deui. Keun sia rasakeun Baganan Sari, maneh moal bisa nyeusup hawa kahirupan nu seger. Maneh moal bisa ngasaan hirup bagja jeung senang, dabongan awak maneh geus jadi hileud dina kahirupan aing. Geus jadi panghalang kana datangna bagja awak. Rasakeun sia Baganan Sari. Aing baris nyieun hiji pagawean nu bakal karasa pait peuheurna ku maneh. Saur Ratu Mas Malanggirarang. Bari ngadayagdag bangun tumanina, manahna ngemplong asa copong prawargi sadaya. Sabab geus boga akal nu hade.
Lajeng ngaleos ka dapur, didinya ngadamal cai nu meunang nyampuran ku sarupaning barang nu matak bau jeung hideung. Geus kitu mah nyadiakeun baju waring samping waring keur nyalinan Ratu Emas Baganan Sari. Teu lami ge eta dua barang teh geus sayagi terus nyadiakeun deui keur tuangeunana. Lain anu matak ngeunah, ieu mah matak cukup ku aron atawa sangugaring meunang nyampuran keusik lemut diwadahan ku palapa kalapa jiga keur hayam. Sabadarengse harita Nyimalangi Rarang ngalaksanakeun segala rencanana, terus anjeunna nyarita. Beres ayeuna mah. Rasakeun sia Baganan Sari. Ieu teh keur maneh kabeh kudu daek make nu kieu ye, lamun teu daek dipateni ku kami. Moal dibere hampura. Kitu saur Ratu Emas Malanggi Rarang bari terus kapayun deui gek calik bari ngadagoan datangna lengser anu keur disusulan. Teu lami torojol paman lengser datang meuni rusuh kawas nu sieun. Gancang pramitra leumpangna, sinjangna dikewer atuh. Angkatna doyong, ngaheulakeun dada bakat ku hayang gancang, bujurna ampul-ampulan. Ieu mah kedah ku tukang pandun pramitra. Amit sun paman jalikeun Nyai Ratu. Cenah bari nangtung diberuan panon melong katepas kawas nu hayang disamat. Atuh meuni curing hak Ratu Emas Malanggi Rarang geuwat ngagupai bari nyarios. Aduh, paman, kiap ka dieu ka jero, kuring aya picaritaeun. Buru-buru ka jero ayeuna. Paroman marah mai bangun bunga. Atuh kalaca teu talangke deui paman lengser unggah gek calik meuni meneko. Sun ieu paman ngadeus. Hapunten sun kasuhun. Bok beli kirang tata kirang duduga priyoga, acana pikirang hormat kagamparan sun. Hapunten nu kasuhun jalanan si paman dumaos corogog teu sopan nun. Calik sing raos paman. Yeuh kuring ngahampurakeun bae. Teu kudu loba carita, padu datang we ka hareupeun kuring. Sabab aya picaritaeun anu kudu dijalankeun ku paman ayeuna. Wal Ratu Emas Malanggi Rarang bari luak lieu heula geus kitu reret ka paman lengser. Waduh sun, bade kumaha pikerseun teh sun? Meuni acara reuas paman mah sun. Ceuk paman lengser sumuhun deui bari colohok. Diuk mending melengkung, gado meh adek kana tuur, panon teu ngiceup-ngiceup ngadaguan pilahi ratuna. Yeuh ulah geruh paman, sing salse da ieu mah teu kudu rusuh. Tapi ku paman kudu bener-bener ditengetkeun, sabab bisi salah ngajalankeunana, kade ulah salah harti kudu nurut ka kuring. Yun, mangga nun. Nanging naon atuh nu kedah dijalankeun ku si paman teh? Mangga geura saurkeun nun. Ieu paman barantos teu sabar nun. Ceuk paman lengser bari ungut-ungutan panon tetep teu ngiceup. Paman rek diparentah ku kuring. Ayeuna pisan kudu init ka hulu dayeuh marga Cina, geura bawa si Baganan Sari ka ditu ku paman. Terus bawa ieu cai meunang nyampuran delan teh anu atah, jeung bawa baju waring samping waring keur salilana di ditu. Pek mandian si Baganan Sari ku ieu cai. Meunang mandi salinan ku baju jeung samping waring, tuluy piceun ka hulu dayeuh marga Cina. Tak kitu paman, ade poho. Saur Ratu Emas Malanggi Rarang bari peta. Atuh meuni ngarenyag paman lengser reuas ari dititah kitu hatena lelenyapan. Ai, uluk. Atuh kumaha sun Ratu Emas? Paman teh sumun teu warantun teuing sumun. Da ngamandian Nyi Mas Baganan Sari mah. Komo ari nyalina nama sumuhun? Nah di mana kedahna eta teh Ratu Emas teh? Ceuk lengser bari calangap. Yeuh, ngamandianna mah alus nama di dieu. Mun geus meunang ngamandian terus salinan ku baju waring samping waring. Ta geus kitu anteurkeun ku paman ka hulu dayeuh marga Cina. Ta sakitu paman kumaha kaharti? Ratu Emas Malanggi Rarang pepeta deui mere katerangan ka paman lengser. Uluh. Abot sun.
Paman mah tuaran pun teuing sun teu kaduga ngajalan ke naga sun tada teuing sun benduna nyi putri kasih paman da kumaha lamun anjeunna bendu ka paman ke cek paman lengser sengaheun sabab teu wani ari kitu peta Ratu Emas Baganan Sari mah da manehna ge nyahoeun riwayat nyi putri Baganan Sari nu sakitu hade-hatena hari paman ieu paman mah kudu nurut ka kuring sagala rupa ge kudu kumaha ceuk kuring omat ulah baha mun paman baha atuh lain lengser ngaranna ge balen Ratu Emas malangi rarang rada heuras paman lengser murungkut sun kuring mah lengser sumangga we sedia tumut kana parentah Nyai Ratu danging kumaha atuh ieu teh atuh aya keneh nu sanesna sun puguh we aya mah paman cigera ieu Bandungan ieu nya Bandungan ku paman mun si Baganan Sari geus aya di ditu bebener pi tempat-teunana ku paman pek ti laman ku palukuh sabebek keur sarena keur iuh-iuhna mah atawa minangka hateupna sina ieu we karoyoman we lah ku kaso atawa ruyuk-ruyuk tepus da meureun loba di ditu ge teu kudu alus teu kudu weweg ye padu aya we dajang si Baganan Sari ieu kumaha kaharti nepi ka dieu paman Ratu Emas malangi rarang netep ka paman lengser anu keur ungut-ungutan jiga kuda renggong sarta panon peureum ngadedengekeun parentah ratu koreja cengkat sun kahartos nun lajeng kumaha salajengna sumuhun Ratu Emas cenah bari netep terus tungkul peureum kawas nunutan ngan ayeuna mah teu ungut-ungutan jiga tadi syukur ari kaharti mah saterusna kieu paman keur daharna ieu beas garing bawa ka ditu bikeun ka si Baganan Sari sina ngadahar nu kieu we tah mah ngahaja ku kuring dicampuran keusik lembut ngarah awet ka daharna jadi ngarah mahi keur satauneun teu kudu ngeunah-ngeunah tah kitu tugas paman kumaha kaharti kahartos nun kadaira sun ieu teh ngajalankeunana ceuk paman lengser bangun sungkan da hatena mah teu rido migawe kitu teh tapi kusabab katalian ku kewajiban nu kudu nurut ka ratu kapaksa dipilampah jalankeun ayeuna pisan sabab bisi telat teuing nya kade sing bener-bener ngajalankeunana sabab lamun paman teu nurut kana omongan kuring eta beuheung bagianana nyawa paman bakal jadi tebusanana tak kitu paman lengser ngusap beuheungna terus neureuy ciduhna siga nu tuhureun jajantung ratu hate deg-degan meuni asal lenyapan ngadenge beuheung rek diteuk-teuk bulu punuk pating puringkak teu karasa ngomong bae teuing sun amit-amit naon paman make amit-amit segala rupa moal nurut ka kuring isanes kitu nun paman mah paur nguping beuheung rek diteuk-teuk nah bet asa kana aya teuing sing hawatos atuh kamawan atuh ratu paman lengser ngusapan beuheung beungeutna pias diteuk-teuk sotenan ieu lamun paman teu ngajalankeun parentah kuring ari nurut jeung satuhu mah nya moalna naon cuma ayeuna mah geura init laksanakeun sakabeh parentah kuring Ratu Emas malangi rarang bangun teu sabar palai geura lugina manahna hayang ulah aya nyi putri Baganan Sari di dinya mung hanya ka wakosna see para mitra